Saya pisannya Tevanya kumargi di sababaraha sakola di Sawatara Jawa Barat mah ieu mah tos aya kasenian-kasenian Sunda sapertos tari jaipongan oge ieu teh anu janten ekstrakurikuler wajib teh kitu nya. Tah ieu teh tarekah ti pamarentah oge pihak-pihak sakola ku ngamumule budaya Sunda oge kitu nya supados teu kalelet ku zaman teh kitu nya Tevanya. Oge itu teras dikembangkan Amin. jantan tari khas Nusantara oge nya Nuhun, tah ieu atunya warta anu ieu teh tos diantos-antos lah ku pamirsa kumargi ieu teh warta ngeunaan pencak silat ngamancanagara teh gitu teh Iva. Tah ieu pencak silat jadi budaya titinggal karuhun urang. Nu kiwari geus sumebar ka mana hentengan ukur sanusantara tapi oge nepi ka Amerika jeung Eropa. Hal sarupa kitu tangtu bae jadi kareueus pikeun bangsa urang. Pencak silat kiwaring geus nyebar ka sukuliah dan dunia ka suka Eropa. Paguron-paguron pencak silat mekar di mamana diantarana di Belanda, Prancis, jeung Jerman. Urang Eropa neleman pencak silat teh dari pisan. Rea urang Eropa anu ngahaja datang ka Tatar Sunda pikeun diajar pencak silat langsung ti puhuna. Lian ti kitu urang Eropa oge remen ngondang ahli silat di Indonesia pikeun ngajar atawa jadi narasumber dina talk show pencak silat. Salah seorang guru pencak silat nu remen diondang ke Eropa nyaeta Gending Raspuzi, panartas lembaga pewarisan pencak silat atawa garis paksi. Tangtu bae hal sarupa kitu ngalantarankeun urang sarerea jadi leuwih reueus jeung micinta seni budaya warisan karuhun urang khususna pencak silat. Dede Syarifuddin kalawarta TVRI Jawa Barat ngawartakeun. Tah atuh teh Iva ayeuna teh nya nu tos tadi dicarioskeun kitu nya kurang sarerea ieu baris aya paguneman dina kalawarta danget ayeuna anu ieu teh narasumberna teh teu lain teu bukan kitu nya ieu teh aya Abah Gending Raspuzi teh atuh. Abah wilujeng sumping Abah hatur nuhun ieu teh tos aya tah wilujeng sonton nya. Tah Abah ayeuna teh Kang Renner oge teh Iva ieu teh bade naros kumargi Abah teh tos kakoncara pisan kitu nya mawa pencak silat dugi ka mancanagara sagala gitu Abah. Tah Abah pami awalna gitu Abah di dunia pencak silat ieu teh tinggawitanna ti tahun sabaraha sih Bah? Abah ngawitan diajar pencak di tahun 1870 genep. 70 genep nya banyak. Ti Bapak Saleh almarhum ti Panglipur. Atuh dinya diajarkeun ka paguron-paguron nu sanes. Paguron Maderaga, Sekar Pusaka, Budi Kancana sareng seueur. Salian ti eta salajengna Abah oge diajar aliran-aliran pencak di Jawa Barat sareng Banten. Diajar Cimande, diajar Cikalong, Sabana, ka tempat-tempat asal nyebarna gitu. Diajar Cimande ka Cimande gitu. Diajar silat Banten ka Banten gitu. Langsung janten banyak. Mohon. Eta pinten pengalaman mah deui ka ayeuna diajar keneh salesna mah. Da aya tungtungna diajar mah. Oh, nya pami diajar mah teras gitu nya banyak ya. Mohon. Pami kumaha teh Iva. maaf teh Iva ayeuna mah Kang Renner ya. Abah pami ngadekeun garis paksi teh awalna kumaha tah? Tah eta nya saatasna Abah diajar sababaraha rupi aliran pencak. Tas diajar ka sababaraha paguron pencak. Abah ninggal diunggal paguron, diunggal aliran aya hal anu unik gitu. Anu benten sareng anu sanes. Benten sareng anu sanesna gitu. Di dia aya kelebihanna bahasa Indonesia kelebihanna kekurangannya ada, kelebihannya ada. Tah Abah teh ngemut kumaha upami kabeungaran pencak ieu teh dihijikeun gitu, dihijikeun tapi Abah teu hoyong ngadamel paguron gitu. Hoyong ngadamel hiji lembaga anu independen anu tiasa ngawongku sababaraha rupi aliran. Gitu. Ya, tahun 1887 kaping 8 Februari di Tasikmalaya nya diadegeun lembaga pewarisan pencaksilat anu disingkat garis paksi gitu. Saha wae eta anu tiasa diajar di garis paksi mah da sanes paguron ieu janten bahwa dina pengurus garis paksi anu ayeuna rupi-rupi paguron aya nu ti Panglipur, aya nu ti Budi Kancana, aya nu ti maen ponya di seueur. Jadi masaha we anu resep kana pencak mangga sesarengan urang diajar, sesarengan silih simbeuh ku pangarti lah gitu di garis paksi mah kitu.
Mun Bah ieu teh wadia balat kalawarta oge panasaran saurna teh Bah. Abah teh tos mawa pencak silat dugi ka Eropa, Amerika gitunya anu di sakuliah dunia lah saurna teh gitu. Tah ieu pangalaman Abah kumaha Abah respon ti masyarakat anu sanes urang Sunda gitunya ningali pencak silat anu Abah bawakan itu kumaha Abah? Selesna Eropa, Amerika mati acan nya. Oh, Amerika teh Nembe bade. Nembe bade nya Amerika Bade gitunya insyaallah. Kali tama kieu pengennya. Kumargi usum medsos teh pengennya. Nenten aya nu kena ngalahuan medsos, aya oge anu langsung latihan ka Abah, teras ngubarak ka Eropa ngembangkeun di ditu. Tah di antawisna sapertos di Jerman. Anjeunna urang Bandung gitu, urang Garut lah. Mung sakola di ditu diajar ka Abah ngembangkeun di ditu. Tapi aya oge anu sumping langsung ka Abah. Terus kenal dina medsos, terus sumping langsung diajar di dieu terus gitu ngembangkeun di ditu. Tah dina 3 tahun terakhir gitu, di tahun 2016, 17, 18, unggal tahun Abah teh diulem ka ditu ka Eropa, kawitan ka 4 negara awal nama ke Prancis, Irlandia, Jerman, sareng Spanyol. Tas dina tahun ka salajengna sareng Kang Deden 3 Jah Putih ka Jerman, Belanda sareng Dubai. Nah, dina tahun ayeuna kamari tah dina sasi September kamari ka 5 negara. Ka Prancis, Irlandia, Belanda sareng Jerman. Salajengna bade bangsul ka Indonesia nyimpang heula ka Turki, Abah mah di Abah Deden mah teras ka Dubai Ka Dubai. gitu. Mohon sami eta ge ngembangkeun penca di ditu ge. Ngawanohkeun penca gitu. Teras kumaha tanggapan urang ditu kana penca urang. Nya katinggalan mah pikareueuskeun gitu. Janten anjeunna teh hoyong terang kumaha sih penca numutkeun orang Indonesia anu gaduh budayana gitu. Pan saresna di Eropa ge tos aya guru-guru penca bangsa itu. Jadi bangsa Belanda aya tos guru penca, urang Prancis aya tos guru penca. Tapi anger hari penca mada kumargi tos dianggap asalna ti Indonesia, Indonesia ti anu di Sumatera Barat, di Jawa Barat, di Jawa Tengah. Di saseurna ti Jawa Barat nya hoyong terang pinten urang Jawa Barat ti kumaha ngalatih pencana nya. Kira-kira gitu lah, ngulem Abah ka ditu gitu. Antusiasnya seueur nya banyak Mohon alhamdulillah di unggal kota gitu. Antusiasna ageng pisan. Ageng pisan. Aduh reus pisan gitu nya teh Ivanya ieu teh kabayang. Salaku wargi Jawa Barat oge nya Kang Renara ieu Abah tos ngawanohkeun ieu teh pencasilat go internasional. Reus pisan tah Abah ieu teh abi mah ngaos salah sawios hiji saurna teh aya murid Abah anu tos janten aktor gitu aya leres Bah. Oh. Sasana kieu menten. Ayeuna janten aktor kapungkur saeta janten aktor Kang Cecep Arif Rahman sok sering gitu sumping ka rompok apa gitu. Diajar seueur tataros ngeunaan penca nya diajar ongkoh gitu. Tas di hiji paguron pan Abah ge lami di Panglipur. Pak Kang Cecep oge di Panglipur. Mung Abah pengen langsung dipayun diajarna Cecep junior penten di Panglipur mah pami ngeunaan penca anu sanes anjeunna kados diajar ka Abah. Tapi Kang Cecep seueur deui guru nu sanes gitu. Sanes ka Abah unggul. Ayeuna tos janten aktor leres eta. Tah pami Bah respon ti Abah ieu nya Bah sababaraha film anu ngamancanagara kitu nya sapertos The Raid oge aya Star Wars oge ieu teh aya oge anu mawa nama pencak silat teh aya di ditu gitu tah ieu respon Abah ti itu ti warta-warta eta kumaha Bah reueusna tanapi kumaha gitu Bah katinggalan mah saya jeneng kedah aya tokoh gitu tokoh anu nyanak penca kapur ya sanes penca wae terus kungfu kamkur populer nanti dicana ku Bruce Lee terus Wing Chun dicana ku Donnie Yen misalnya dina film Ip Man penca oge katinggalan booming nanti satos film Merantau The Rain leres anu dibintangi ku Iko Uwais sareng Cecep Arif Rahman gitu sareng Kang Yayan gitu tapi tinya booming gitu kainakeun pan aya di film Wiro Sableng kamari Pak Enggalna eta mah katinggalan seueur pisan pesilat-pesilat Jawa Barat anu marahin dina film Wiro Sableng mah gitu janten
penca teh tiasa populer ngalangkungan sabubaraha sisinya aya ngalangkungan film, ngalangkungan komik bedanya ngalangkungan dongeng. Tas tiasa oge nyebar di sakola-sakola eta anu langkung strategis mah. Mohon pami Abah atau badai jadi aktor. Wah, bahaya film anu nuju gitu. Ya. Guruna langsung oke. Pami ningali kamera teh sok kadeg-deg mah. Siapa masuk api-apinya. Yang nonton kita aya we nya filmna Aya we nya kita aya di bioskop gitu ya. Tah atuh Abah ieu pami tadi tos nyarioskeun Abah respon ti masyarakat di ditu gitu nya Bah. Nah, pami Abah ningali ti nonoman urang sorangan gitu Bah di Tatar Sunda ieu. Ngeunaan nonoman anu ngamumule seni pencak silat ieu kumaha Bah komentarna? Katinggal mah tos sae nya kumargi ayeuna seueur event anu ngayakeun sababaraha kegiatan penca. Terus misalnya waya pasangiri penca ngawitan murang kali rumaja duka dewasa. Terus aya event-event anu diayakeun ku ku IPSI, ku PPSI, ku MASPI nya, MASPI teh Masyarakat Pencaksilat Indonesia. Anu fokus karena pelestarian budayana gitu. Eta tos katinggal sae ayeuna teh gitu. Kemudian kamari-kamari nu anyar ka langkung. Aya Asian Games kan kamari teh. oh leres. Pantina 16 medali anu diperebutkeun teh. Indonesia pan kaing 14 medali emas gitu. Pangseurna nya banyak. Pangseurna. Sareng seueur atlet-atlet anu asalna ti Jawa Barat gitu. Saya gitu. Tas anu kaduna penten Abah nyepeng damel teh di YPDM Pasundan. Sebelum adakan Yayasan Pendidikan Menengah Dasar Pasundan. Tadi khusus YPDM Pasundan di halaman depan ada sebuah sekolah, ada 112 sekolah. Ayeuna menuju di Taratas, hoyong di sadena sekolah, di unggal sekolah, dilaksanakan latihan penca, diwajibkan gitu. Ayeuna terus ngawitan sosialisasi ke sababaraha sekolah Pasundan. Tah, pami ngeunaan program anu dicanangkeun kitu nya ku Abah ieu teh di Taratas sakola anu gaduh ekskul wajib gitunya sapertos pencak silat diwajibkeun kanggo murid-muridna gitu. Pami dukungan atanapi respon ti pamarentah atanapi pihak-pihak nu aya pakaitna eta kumaha pae? Tos ngadukung can mereka Abah. Saur Abah teh. Eta teh itunya masalahna mah ayeuna pengen kedah sinergi lah urang teh. Nah, kedah itu penten ti pihak pemerintah kedah ngartos kana kahoyong urang tukang penca kenyetna dunia penca pelaksana praktisi penca. Oke, praktisi penca ge kedah apa kitu kumaha prosedurna anu leres gitu. Nanti kapungkur waktu kapungkur kantos janten pengurus IPSI Jawa Barat salami 5 periode di tahun 1985 dugi ka tahun kabari. Kantos janten pelatih terus kantos janten bagian litbang kita waktu di litbang kantos ngadamel kurikulum pencaksilat sama sekolah ngawitan SD, SMP, SMA kamu teh malih terus ngadamel senam penca kamu senam pencaksilat khas Jawa Barat gitu kantun MOU sareng Dinas Pendidikan salah nama kapungkur teh tos aya ieu na atas aya kurikulumna tos aya gitu atas aya tos ditarata saresna pementen lajuding lakuna anu kirang teh gitu. Mudah-mudahan ayeuna mungkin tiasa diwujudkeun. Amin. Mohon janten itu Pak. Penyebaran penca di sekolah teh kelintang saena. Keluarga pami tos nyaah, tos wanoh nyaah di usia dini gitu. Kaluhurna pasti kacacanak eta teh. Yang pengalaman Abah gitu aya wae kitu nya Bahnya anu terus ngamumulena teh kitu nya pami tos dibiasakeun. Abah pami salaku nonoman Sundan ya urang naon nu kudah urang lakonan ya Bah. Bah jang ngawanohkeun deui ieu teh ngamumule pencak silat oge ieu di terus aya generasi pencak silat teh teu kalelet kitu ku ieu. Mun kayina penten organisasi penca. Organisasi penca depan aya paguron penca. Kedah dipiara anu tos aya pina dipiara disayan deui nah kurikulumna nah organisasina pinten tas pinten dukungan oge dukungan ti sanes ti pemerintah wae sanesna dukungan ti sepuh-sepuhna pinten aya pun sepuh-sepuhna anu barangkali nah hoyong diajar penca tapi teu patos kadukung aya wae kitu cenah dukungan ti
sepuh-sepuhna, di lingkunganna, di sakolana gitu. Tas oge di pemerintah eta kedah sadayana ngadukung gitu. Namanya tiasa. Kada aya sinergi Mohon gitu kada ya, Pak, sinergi di sada pihak gitu. Tah pami sapertos nama kan ieu teh pencak silat teh gaduh ajin inajen sapertos nama mbahnya nu sanes sareng anu langkung beda gitunya benten sareng seni-seni atanapi bela diri anu sanesna gitu. Tah ieu teh panginten aya oge wadia balat kalawarta anu tacan terang gitu sapertos teh anu diajarkeun ti pencak silat salian ti bela diri hungkul gitu bah sapertos teh aya naon wae sih sebenarnya teh ajen inajen anu saya nate gitu bah. Sasana dina pencak teh aya 4 aspek anu tiasa dipelajari dina pencak teh. Anu kahiji aspek mental spiritual. Eta ajaran tata krama budi pekerti luhur. Eta nu kahiji. Anu kadua aya aspek bela diri dina pencak teh. Anu katilu aya aspek seni budaya. Anu kaopat aya aspek olahraga. Janten pencak mah disebut olahraga tiasa, disebut seni tiasa, disebut bela diri tiasa, disebut hiji ajaran kanggo ngadidik jalmi supados budi pekertina sae gitu. Tiasa oge. Nah, janten pami hiji paguron saya nama diajarkeun sadayana eta ulah ngajarkeun olahraga wungkul nu dina henteu kedah kum sadayana diajarkeun. Kumargi seueur nyawanya ajan-ajan anu saya pisan kanggo murang kali. Tah apa ieu mah panutupna ya bah harepan ti Abah gitu kanggo pencak silat anu aya di Sunda oge di sakuliah dunia gitu pencak silat kena kumaha harepan Abah. Aya harapan Abah mah kahiji langkung di pikawanoh deui ya. Kadua langkung mekar gitu. Tas menten kanggo para praktisina oge harus dipencet depan seueurnya anu di lembur-lembur di kampung-kampung gitu. Kahirupanana oge langkung nganyir deui gitu. Sok hawatos gitu anu pan ngawulang pencat teh periogi tanagi, periogi waktos gitu sagarupi gitu. Kedah aya lah timbal balikna ka guru-guru urang gitu anu tos ngamalkeun ilmuna gitu. Mohon janten perhatosan oge ya. Perhatosan karena segala pihaknya ieu teh anu tos ngamumule pencak silat dugi ka ayeuna. Tah atuh hatur nuhun pisan Abah ieu teh tos dongkap hadiah gitu tos sumping ka kalawarta ieu punten pisan kumargi ieu teh waktosna teh kawates gitunya sapa panginten ieu teh da obrolan teh tiasa manjang teh atunya da rame pisan gitunya ieu teh obrolan. Saya pisan ya banyak. Mohon. Tah atuh pamirsa ieu teh aya oge warta ngeunaan Persib teh nya Teiva gaduh warta ngeunaan Persib eta teh kumaha Teiva? Di Bandung Jawa Barat pamirsa Persib U18 bisa lolos ke babak 8 besar Liga Hiji 2018 sabada ngelehkeun Madura United 6-0 dina laga pamungkas babak penyisihan grup B anu lumangsung di Stadion Arca Manik Kota Bandung. Atuh pamirsa warta ngeunaan Persib tadi teh mungkas kalawarta dina danget ayeuna simkuring Reiner Eka Dirja simkuring Hanifa Paramita hatur nuhun kana segala pahatusana beujeng sonten. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.